Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah. Didanget enjing-enjing pagi-pagi yang ceria dan berbahagia ini. Wah, berbahagia. Alhamdulillah ya nya. Enak Kang Uje nuju di kebon Pakuana Kang Haji Channel ya. Edisi time kasumpingan tamu ya. Alok Muharram. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam. Aduh, tayo Haji Channel tuh. Aduh, ngaleut tayo kasumpingan tamu ya. Al-Muharram ya. Pak Haji Eman, Kang Haji Eman ya. Tuh baraya Kang Haji Eman ya. Tuh. Aduh, lagu kopi. Caling ngalikeun. Disediakeun jojodog baraya nya. Kalakah kitu ngalikeun Kang Haji Eman mah. Biasanya tuh tah iya kopina kudu tuh sareng Kang Haji Channel kan mito hate jadi channelnya tuh kieu we sadidinten tuh bebetian baraya tah disuguhan ye ku Kang Haji Eman ngirim cenah tahu cibuntu tales Kena corona temu ieu 7 bulan ya. 7 bulan kumaha ya Wah Haji Eman lancar kebon alhamdulillahnya. Aduh, ya Kang Haji Channel masih. Ya, hirup mah kudu bersyukur ulah dipakai rudat, ulah dipakai capek. Urang teh kudu semangat. Ngaranna oge eta teh rezeki ikhtiar jang diri urang pangeusi beuteng ontohot. Lain kudu istiqomah, kudu bersyukur ka Gusti Anu Maha Suci teh. Jadi bersyukur. Urang kudu bersyukur. Tuh ya baraya tuh cek Haji Eman ge bersyukur cenah. Ulah dipake capek. Talus. Jadi maneh Gusti Magung tah. Hirup dipake capek dibandingkeun urang cicing leuwih sulit cicing pikiranna jadi dicicingkeun mah rudat. Pabelit. Ibaratkeun kenur. Kieu ya baraya pamitos mainang layangan kan Kang Haji Eman mah. Jadi pabelit jadi rudat eta teh. Haji Channel baraya aduh seru pada kebon Pakua di baraya. Jadi acak-acak. Blog ari pabelit sate eta di beresan. Ah, kitunya. Atak maneh teh nyari huntuek sikat ku inso. Naik kena. Lain dikukut wae nyari huntu teh. Ya mah iklan hungkul. Oh, iklan. Oh. Gitu. Iklan hungkul nyari huntu mah. Iklan kota. Ayeuna ya Wah Haji Eman. Arek satak-satik mah geus biasa. Lain ya urang lanjutkeun deui. Ayeuna main bola teh sabelah besar ayeuna teh. Sore teh nu meunang teh Itali we. Oh, Itali. Inggris sore teh nu meunang teh. Oh, Inggris. Gitu. Inggris nu meunang sore. Oh, Inggris kumaha ya urusanana maneh. Jerman yang Bayern Munchen gua. Ari Bayern Munchen eta enam besar tuh. Eta Cikopi lain pamana karep. Naon teh? Jerman ontohot. Ada sarwakana. Negara mana teh amun ieu mah jelema mah adi lanceuk. Jadi lanjutkan maksud tuh cek aja. Kopi pamana karep. Tinggali. Nyawa panas. Ada. Minum komanda lo babat seo atuh. Soalnya kudu kadang-kadang kopi pribadi bisa. Jadi kudu fokus man, fokus. Aduh. Tuh jadi tuh baraya cenah ku keukeut teh Haji Channel nyekelan Bayern Munchen cenah. Nunggu kepastian anu benar-benar. Wah Haji Eman nyekelan Jerman cenah gitu. Bae aing mah asli man. Aing manukan heuh jeung maneh tah manuk sapertina dijual 300. Tah amun 300 meunang tah aing teh ku aing digewang jeung kanangna dibawa ka ieu mah. Walaupun maneh istilahna eueuh cokot teh ku aing. Maneh nyekel naon mana anu aslina? Maneh nyepeng naon nu ku maneh intina maneh hayang kayak aing jadi pamilihan maneh. Urang mah nyekel 2 euy. Jerman antara ya. Wah mah sia teh jadi Prabowo. Wah mah. Besi aleh ieu aya ieu gitu cadangan mentara sia teh. Cadangan. Jadi kudu boga prinsip sorangan lain cadangan mah ini satu dah
tepugu cadangan hiji we anu fokusna. Dari lakane atuh sia teh. Tuh baraya ieu nya. Masalah tanding bola teh can beres baraya ieu aduh tuh. Kade mane amun opat besar Tuh. kudu bener man. Sing sarehat Pak Haji Eman, cenah Kang Haji channel baraya nya tuh. Ulah-ulah ngomong teu Suasana pararugu di kebon pakuan nih baraya tuh anjing-anjing kene ya tos kasumpingan tamu ya di Kang Haji Eman. Baraceonya itu ya siga cangkulileung wae Oh baraceo. wios Wah Oh Haji. mane cangkurileungna. Wios Wah Haji nu penting mah Wah Haji sehat biasa ngopi udut tuh. Barengan ngakeun baraya tuh kubu Jadi betian. urang tuh. aman anjing-anjing teh kedah ngaleueuh ci kopi sareng ngarokok. Tuh, Ente ngalikeun. raos kana mana anjeun. Disediakeun ku Kang Haji channel teh jojodog. Terus emutan. Disediakeun jojodog teh alikeun baraya dikeukeun tuh ngalikeun. Iya, gitu saya mah dina sagala Oh bidang. iya Suasana rada alus cengkak teh. nya Jadi bade ayeuna teh katong heula nya nanak don heuy itu. nya Bade ngagalengkeun rek nuntut kanggo melakan heuy. Kayak kira-kira jam 1 jam 12 abdi bade nungguan pare nguliling ka ditu katong ayeuna ka ditu heula nya. kayak ulina ka sawah Oh Ada yang nguliling dengan rana maneh. ada soal eta mah da rana-rana kitu mah da lah tadi naon tadi perlukeun Gitu namun aya mah gitu. anu hiji ge teu ka garap oh teu kagarapnya komo ana ngan randa nya anu di bumi ge teu kagarap gitu. Kan nuju ngagarap pare anjeun ayeuna teh. Gusti tuh. Cenah boroning hayang mikiran randa baraya cenah anu di bumi ge jarang kagarap cenah kan tuh. garap gitu ya Mohon lah gitunya Wah Haji Eman. Geus lah eta mah kieu we atunya ieu. Kang Ustad Haji channel Jerman meureun. Ieu barrier Munchen gitu we lah nya. kan Anger Tuh. kene eta teh Jerman ye teh. Kumaha pemikiranana aing jadi lolang Baraya rek ka tuh ditu tinggalnya. karep. Pokoknya mah tuh baya pami tos ieu dua sahabat sejati tos diriungkeun mah aduh tos ngarumpul kieu mah baraya. Paling sabaraha poe deui eta mah. besar gitu ya Aya Tuh 2 lah minggu lucu deui. tos sararapuh teh mugi urang doakeun lah. aya 2 mingguan Cing sararehat cing palalajang umur ya. urang ge sore lah Kolot-kolot ya. urang-urang teh ya Kang Haji Di channel mana jeung mana? sareng Wah Haji Eman baraya. Pali sore mah Jeung Masya Allah nya tuh suasana di kebon pakuan baraya. Tahu kieuna urang teh kudu seueur bersyukur ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah atas maparinan, kelancaran, kemudahan ya. Ka sadayana baraya-baraya Kang Haji channel khususna ka Kang Haji channel sinareng Wah Haji Eman ya tuh. Ieu Wah Haji Eman teh bade siap-siap cenah ka kebon. Bade Inomi maneh. malak hui cenah. Umbinya satras Hayang Inomi. siangna teras ka sawah kira tuh. jam 11 ka Indomie urang geus balik heula ka dieu jam 11 mah Ieu barayanya suasanana pokona mah. Alhamdulillah. Wang kegede yang deui kangunganya jadi Alhamdulillah baraya. nya ka bana. Tuh. Alhamdulillah ya masalah perkawis kangkung ngeureun tah. Si Nanang siga oleh Sauhna ieu. pikir 2 kali sama mah aing teh teu loba banar gitu. Sinanang Oh. Ah, panginten sagitulah barayanya. Mugi baraya-baraya Kang Haji channel dipaparingan kesehatan, kemudahan, dilancarkeun segala urusanana, perbanyak sholawat, perbaiki sholatna. Insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkeun, dilancarkeun. Berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.